bade ngadugikeun warta nyaeta warta anu aya patalina sareng bencana alam. Milarian korban tanah urug di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dilaksanakeun dugi ka ayeuna. Tim SAR teras milarian 3 korban anu masih keneh leungit. Pamiarsa, ieu mangrupikeun gambar udara anu nunjukkeun tanah urug anu aya di Kecamatan Sukajaya. Tanah urug anu nyababkeun padumukan sahingga langkung ti 4.000 warga parantos ngungsi. Henteu ngan eta, urug oge ngaruksak 770 genep paimahan. Tim gabungan TNI sareng sukarelawan terus milari ka mana 3 jalmi anu masih keneh leungit. Sababaraha alat berat anu masih keneh dipungsikeun pikeun ngabantu milarian korban anu leungit. Tim SAR ngalegakeun wilayah paneangan supados korban leungitna enggal kapendak deui.